Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Wawat Darwati ti Prodi PBSD semester 4 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di dieu simkuring baris nyumponan salah sahiji mata kuliah sintaksis anu bade medarkeun materi ngeunaan kalimah. Dina materi kalimah ieu aya anu disebatkeun papasengan kalimah. Di dieu simkuring baris medarkeun dumasar jumlah jeung jinis unsur pangwangunna. Dumasar jumlah jeung jinis unsur pangwangunna dibagi aya 2, nyaeta di dieu aya kalimah basajan jeung kalimah jembar. Wangun katatabasaan maksimal anu henteu mangrupa bagian tina wangun katatabasaan anu leuwih jembar sarta mibanda ciri kasenyapan pinal anu nuduhkeun eta wangunna teh pungkas. Di dieu aya kalimah basajan. Kalimah basajan teh nyaeta kalimah anu diwangun ku hiji klausa. Contona teh umurna 17 tahun. Manehna teh mahasiswa. Anu kadua di dieu aya kalimah jembar. Kalimah jembar di dieu nyaeta kalimah anu diwangun ku 2 klausa atawa leuwih. Contona sabada ngetik manehna terus indit ka kampus. Anu kaduana imahna teh 2 tapi jarauh ti puseur dayeuh. Hatur nuhun kana perhatosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.